Mun lain urang pemuda-pemudi Indonesia saha deui nu bakal merjuangkeun jeung ngajaga budaya warisan bangsa. Indonesia sudah terbentuk dari banyak keberagaman kawannya. Indonesia sudah terbentuk dan berlahir atas dasar pluralisme, multikulturalitas. Hari ini Indonesia yang seharusnya wakil anggota dewan. Peniku sedih ningali realita hirup ayeuna. Budak laletik geus diajarkeun budaya Korea ku kolot-kolotna. Cara roged hareupeun kamera, berharap hayang viral terkenal ka mana-mana. Menikah bina-bina jalmi ayeuna asa berat ngomong Sunda. Basa daerah jang budaya na leungit ku zaman modern teh. Sosialisasi asa eueuh guna, paeh ku teknologi jeung ku urat gengsi. Urang kudu bangga lahir di tanah Indonesia, kudu ngajaga Bhinneka Tunggal Ika. Urang kudu bangga ngalirna urat getih Sunda, adat Indonesia nu juara tata basana. Mun lain urang pemuda-pemudi Indonesia saha deui nu bakal merjuangkeun jeung ngajaga budaya warisan bangsa. Tong nungguan bangsa sejen ngaku adat jeung budaya nu ku urang boga. Urang kudu bangga lahir di tanah Indonesia, kudu ngajaga Bhinneka Tunggal Ika. Urang kudu bangga ngalirna urat getih Sunda, adat Indonesia nu juara tata basana. Omat ulah era ngomong Sunda,